syurbu gari-gari ngombe, summa sagaru gari-gari mabok, summal magamu gari-gari magam wa huwa sahu. Dan udaya magam igu azwa waras ayagalulan dan ujabagan nabala badalah walu mawahibu utai birang-birang haliku birang-birang bawewe wal magam itu magazib lan udaya zaga magam igu magazib gagegang dan usaha magazib wa taqaddumul ahwal alaiha. Ia menyaritakeun bag-bagan ibadah geus apeng-apengan datang ka zauk. Urang masih kene jalan di tempat. Can mulayan acan. Jadi mangan saukur dongeng we heulanan. Sakadar nempok. Karena keistimewaan para sholihin, para aulia Allah. Jadi cacarakanana urang dek berangkat teh awalus sair ilmun sakumaha kamari. Suma amalun tuluy amal, suma halun wa huwa zauk. Geus datang ka zauk ge hirup geus pohara. Lamun urang hayang datang ka zauk eta teh geus bakal timbul khawari. Lantaran urang pasti geus ninggalkeun dunia, pasti ninggalkeun makhluk. Jadi pepegatan urang jeung jelema. Ulah aya tu'lak ta'aluk. Jeung dunia ulah aya ta'aluk. Bakal ngeunaheun geragi pasti jasa ngeunaheun jeung ieu teh bakalna bokonna mah kabungbulengan bakal kabungbulengan gitu. Lamun urang nyaritakeun kabungbulengan jadi geus hese nyaritakeun kabungbulengan ku ngeunah jasa teh kabungbulengan. Satungtung di jero hate urang aya mengkeluk aya kurawa-kurawa di jero hate aya jari-jari motor aya mobil geus moal ngeunaheun salat moal bae eta mah biasa bae eta mah salat biasa eta mah pokona masih kene di jero hate can pepegatan moal ngeunaheun eta zauk teh can karasa. Engke kapan nu mantak urang dibere zauk teh ninggalkeun dunia lantaran dunia mah hijab. Mun ku urang geus ditinggalkeun da dunia teh makhluk ditinggalkeun nu deukeut Allah. Bahasa Tuan Syekh sakumaha tadi hei maneh teh ngabalieur kula mah teu pernah ngabalieur berarti Allah makan terus bae ngurusan urang. Hei maneh ninggalkeun kula mah teu pernah ninggalkeun. Hei maneh nu poho kula mah teu pernah poho. Berarti kan Allah mah terus bae jeung kituna teh qadim Allah mah. Lain anyar kuari urang ibadah karak ditempokeun atuh lain. Lain kitu Allah mah qadim nyahona ka urang. Allah qadim deket ka urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid deket Allah ka urang kunaon urang nu bangkawarah urang nu bangkawarahna lamun urang ditolol-tolol ku jelema ditolol-tolol goblok tolol sia bangkawarah sia marah ku jelema biasa mah. Tapi lamun urang ditolol-tolol ku wali moal marah. Lamun aya kiai nyaritakeun ngazakat bae nyanana hayang marah. Kiaina hayang dibere zakat marah. Goblok teh kiai zakat deui. Padahal mah teu katembong di jero bahasa tersimpen hayang dibere. Ta eta teh moal nurut.
tapi lamun di tas bangga teu hayang bakal nurut kos kitu tah syariat. Nah ku ari dicarekan ku jelema urang ya dicarekan sia tolol beuki jasa kana dunia goblok sia marah urang lantaran nu nyarekan akur. Akur. Tapi lamun nu nyarekanana ahli Allah, nu nyarekanana geus usul ka Allah, eta mah terserah nyanana endek loba deuk teu boga lain urusan. Ya nyanana mah geus anti kana dunia dicarekan teh ku jelema eta. Urang teh tenang, urang teh nemah. Ngan jelema teh embung ka pangijeng nu kos kitu mah. Embung, urang jarah yuk kasihan embung aing geus dicarekan kitu bae. Kitu bae, nu mantap kaji podal embungan ge. Geus ditampiling ge. Di jarah ka kos kitu teh arah rembung sieun. Sieun padahal menyarekan tilok, naon tilok rasa geus aya. Eta teh naon eta? Lantaran geus boga perasaan jauh diri urang jeung si itu. Asana aing kacarekan, asana aing kacarekan. Padahal macan aya sejarah nyarekan. Eta pas kitu bae tah, terus bae. Nah, ku ari urang lamun ditita ninggalkeun dunia ku hiji jelema atuh teu nurut. Tapi lamun jelema geus ngambe bau dunia. Bau dunia teh bau. Dunia teh isin. Lamun dibongkelekeun hakikatna dunia urang teh bakal isin. Ku ari kieu aya hiji jelema di pasar kemudian nyana morosotkeun calana haju manehana nangising eta teh isin nu neuleuh. Isin nu neuleuh. Kecuali parawan lain deui geus mah. Lain deui tempat denok. Aya hiji jelema morosotkeun calana di tengah-tengah halayak rame di pasar ngising nyana di dinya eta jelema kabeh embung neuleuh. Hiji embung neuleuh aya aurat, nomor kadua aya kotoran, nomor katilu pasti meungpeukan irung kabeh. Jelema teh kararitu kabeh meungpeukan irung embung neuleuh geus bae liwat malah disingkiran terasih. Eta jelema lamun morosotkeun calana aurat kadeuleu ngising di tengah-tengah jelema nu loba pasti jelema embung neuleuh bari meungpeukan irung jeung mata embung neuleuh ka aurat irung embung ngambe lantaran aya kotoran pasti nyingkir ta eta teh kos kitu teh mun urang dibukakeun hijab dunia leuwih ti kitu. Mun urang dibukakeun hijab teh dunia teh leuwih ti kitu pasti ngebiri-gidig urang da kana dunia teh. Embung jasa ijid jasa gila alabatan eta leuwihna. Tah lamun encan datang kadinya perasaan urang ieu sangkilang didangsak-dangsakeun sujud datang ka bahar hideung. Tarang hideung jasa tarang hideung sakumaha kareta api. Tetep bae moal ngeunaheun ibadah moal ngeunah satungtung encan nganggap dunia kos kitu. Ini pagawean zaok teh lain lalagaan. Hese, ieu perjalanan geus datang ka zaok. Urang deuk ka Bandung, kudu ditinggalkeun lembur. Melalui Bogor, Cianjur datang ke Bandung ka ditu. Mun jalan nu biasa, kuari nu jalan ka ditu Purwakarta. Tak datang ke Bandung sabaraha kota nu kudu ditinggalkeun. Cek Imam cek Satuan Syekh Abdul Qadir hayang menempuh zaok teh. Ta eta teh kudu di jalan ge iya rafit thariq al asya. Ningali di jalan berbagai-bagai perkara. Urang deuk ka Bandung teh di jalan teh tunggulah tingali macem-macem. Aya eureun heula, aya neuleuh pemandangan, neuleuh ping-ping, neuleuh susu. Macem-macem, eureun heula di rest area, kemudian ngopi, dahar, angel tak datang ke Bandung. Ke Bandung teh angel biasa.
padahal geus dibere jalan tol supaya cepet tetap baik loba gangguan gawang disebutna awaik yaro fit tariq al asya. Tapi lamun jelema nu istimewa mah bebeja ka supir pir jam sabaraha ye jam sekian cepet ka Bandungnya aya mangga set langsung nyana kaca tutupkeun rek kerek 2 jam datang ke Bandung naik Lexus 1 jam ke Bandung. Mau naik Mio ya 5 jam lah. Datang ke Bandung truk nah eta jelema nu hebat bakos itu datang tek ditanya neuleunan jeung teu pernah neuleunan naon di rest area henteu sugan aya pemandangan henteu pokona gua mah langsung metlek datang ka pamaksudan nikmat. Iya mah pan teu kuat urang di jalan teh eureun heula di rest area ngopi teh dahar teh dan lain sebagainya. Batur mah geus datang ke Bandung nya mah masih di jalan kene. Bahkan aya nu teu jadi ke Bandung. Teu jadi ke Bandung balik deui. Loba jasa gangguan. Urang dek ibadah ke Allah ya rafit tariq manawi suluk di jalan teh loba jasa aya nafsu aya dunia aya makhluk ilah gangguan urang dek datang ka Gusti Allah dek usul ka Gusti Allah teh ya rafit tariq al asya keur ngeunah-ngeunah urang magahan ngaji keur ngeunah-ngeunah urang zikir hayang usul ka Gusti Allah dienolkeun jol bae urang aya nu datang ti kabupaten kita jadi eta kos gitu aduh tawar eta ngaranna mandeg di rest area mandeg tadi rest area tanu kos itu teh mandeg berangkat kebel menganing mandegna teh luak liek deui aduh neuleuh apaan saya geus kebel jasa ieu teu ngeunaheun ditumpakanana hayang ganti ku hari ke Fortuner kan pun berpikir deui magol deui di dinya 2 kali geus magol berangkat deui teh di Belaraja aya nu geulis jahe magol deh geus sabaraha kali magol teu usul ka Gusti Allah ta ieu lah ya rafit tariq al asya ya rafit tariq al asya urang salat mah salat biasa ilmu aya beramal ngan henteu zaok moal bisa satungtung encan disieu-sieukeun dunia encan disieu-sieukeun mah tetep bae tah kutuan Syekh Abdul Qadir mah ka dieu ya jang ka dieu kiai di ujang-ujang bae ku tuan sama kade jang teh batinna ai kiaina mah tu kiai janggotan segala sorban segala ngan ieu rohna ujang keneh kade jang kade jang ditungtun ku tuan Syekh Abdul Qadir ari maneh ku ari aya teu aya memeh maneh aya eueuh heula teu eueuh memeh maneh sa abah memeh abah abahna abah memeh abahna abah ai terus coba ku sia tutur ka dieu abahna abah terus ka dieu terus memeh abahna abah Adam memeh Adam anu satan nu teu heula Allah man taqaddama Allah kan waman ta'akhara Allah sia kuari aya diurus kan ieu ku Gusti Allah sanajan dibagus-bagus ge ieu sehat waya gering mah gering bae kan mohon sanajan di hebat-hebat ge ieu ku dokter ku tabib waya pae mah pae bae kan mohon jadi berarti anu ngahirupkeun jeung nu maotkeun sa Gusti Allah pinter sia jadi ieu nu ngurusan hirup sia dahar nginum deh sa Gusti Allah haju Allah ngurusan sia tia ieu urusana langgeus anggeus sapancan artina tulisan umur sia tulisan kakayaan sia tulisan umur sia kakayaan jeung pagawean sia
tak ieu dahar nginumna sia teh eta geus aya tulisanna jan geus ti gosip pinter sia tapi kan kuari sia kunaon eta usaha bolon ditolol-tolol ku tuan saya mata di zaman tuan saya Abdul Qadir atuh sia ku boloon-boloon teuing perkara nu geus anggeus perkara anu geus beres ku Gusti Allah diatur tulisanna lagi saya di Lauhil Mahfuz atuh sia kunaon milu ngurusan eta kunaon sia milu urusan Allah Allah teh ti eueuh ngayakeun ti eueuh ti aya ngaeuhkeun haju di jero aya teh ku Allah teh diurus sia teh segala rupana dahar nginum sare kawin jeung sajabana diurus sesuatu anu baya bagian ka anjeun yajiu bakal datang kulu kismin tiap perkara anu anjeun aya bagian kana eta perkara baik min komisin baju komis wa amamatin sorban wa uklin dahar wa surbin nginum wa nikahin jahe ieu teh bakal yajiu datang. Nah kahartin teh Gus ya, kaharti atuh kunaon siar diriweuhkeun ku nu kos kitu. Ulah riweuh ku nu kos kitu urusan nu geus anggeus ku Allah diurus ya ulah milu ngurus. Sia mah kuari mah tinggal ngabakti ka Gusti Allah sok geura nolkeun lantaran Tuhan saya mah nu geus nol milu nol. Nolkeun. Di nolkeun. Ulah aya nanaon di jero hate. Engke ge wayah kawin mah kawin bae sia. Kuali ulah mikiran hayang kawin, ulah mikiran milih nu putih nu hideung ja geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz. Geus aya tulisanana nu bakal hiji, nu bakal dua, nu bakal tilu sanajan nu kolot marah bae ge aya tulisanna nyandung mah nyandung bae. Lain amin. Tolol jasa kudu araramin. Lain tita amin ya mah. Geus aya tulisan di tok. Cicing maneh kuari mah. Cicing. Lamun bener bakal kawin kege iraha waktu tetep bae awewe bakal datang bae. Ulah dipikiran kuari mah wayah ngaji, wayah ibadah ulah mikiran dahar, ulah mikiran nginum, ulah mikiran pake andai kata anjeun bakal make sorban nu bagus, geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz teu kudu dipikiran, henteu kudu dihayangan, henteu kudu diusahakeun kege sorban datang sorangan. Komis maneh resep kana komis resep eta lah nu ngaganggu antara maneh ka Gusti Allah hijab resep teh hijab aya resep kadua salian Allah eta lah nu ngahijab ka anjeun padahal mah teu kudu diresep-resep mun tulisanana komis eta bakal ka anjeun bakal datang bae ka anjeun ku kumaha ge ulah dipikir nu kos karetu mah baju komis ulah dipikir amamah sorban teh ulah dipikir dahar ulah dipikir nginum ulah dipikir mun geus aya tulisanna bakal datang ya jiu datang bae sok kuari mah ibadah we geus geura ka Gusti Allah sok teu kudu meta di gunung teu kudu meta di leuweung cek Tuan Syekh Abdul Qadir cukup di pondok kula cukup di pondok teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung Allah nu diibadahan di gunung Allah eta Allah nu diibadahan di leuweung Allah eta Allah nu diibadahan di imah urang Allah eta Allah nu diibadahan di lapangan Allah eta Allah nu diibadahan di kota Allah eta Allah nu diibadahan di pondok Allah eta bae Allah na deuk ka mana ge kunaon hese-hese amat neangan tempat di pondok cukup geus pegatkeun ku ari urusan dunia pegatkeun ku ari urusan makhluk geus bae maneh ka Allah bae geura ge bakal nikmat mulai dituduh-tuduh kitu ku Tuan Syekh geus dipegat-pegatkeun sorangan heula satungtung encan bisa maneh ulah ngalayanan jelema satungtung encan bisa hirup maneh geus ulah aya pukuran pikiran naon sok bae geura ka Gusti Allah mulai geus ka Allah keun bae teng eueuh nu mere dahar kuru kan nu mere nginum eueuh dahar kuru kedeungkeun Tuan Syekh Abdul Qadir ngadaharna daging hayam malulu makakak haju dihareupeun nyana deui kadeulean pansial jasa atuh pansial aya murid teu meunang dahar aya nyana dahar bae eta teh keur nyoba datang ka mana nafsu sia ya aing mah geus teh hayang jeung Tuan Syekh ngan ketika aing dihareupeun sia sebagai guru
kadelena memewahan inapsu sia datang ka mana mun sia teu percaya ka aing endeu ka mamana ge sia ngaguru moal beres ya kudu percaya ka guru mursyid mah lamun aya saeutik bae teu percaya moal tamat kajen ting jujung kelan moal tamat ilmu batin mah kos kitu percayakeun heula 100% cek tuan Syekh bahwa aing teh guru sia bahwa aing teh geus teu hayangeun hayang ka dunia bahwa aing teh geus pepegatan jeung jelema hiji bae aing mah ka Allah mun masih kene sia cangcaya ndeuk ngaguru ka aing moal jadi sia oh geus katebakeun suuzon tah kuari mah geus satu guru-guru kula-kula tuh jada geus satu geus mama lo sesenangan deuk taon ge oh kitu atuh ieu mah mama manukan mah bahaya ieu mah kuari mulai ibadah teng dididik sabulan 2 bulan mulai lepas tina dunia mulai lepas tina makhluk nafsu geus tadi kitu kene setan melalui tuntunan Tuhan Syekh Abdul Qadir teng ngeunaheun asa aya Gusti Allah nu kamari mah asa aya di luhur Gusti Allah teh salah kamari asa aya di hareupeun salah kamari ieu mah asa aya di dampingan urang salah keneh kuari mah asa aya di diri urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kamana bae asa barang jeung Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum terus tah eta tadek meunangkeun eta dek menangkeun rasa eta zaok karana supaya karasa deket na Gusti Allah jeung urang engke urang isin supaya karasa babarengan na Gusti Allah jeung urang di Allah Gusti teh pan ka urang teh nyorot kudrat jeung irodatna eta teh supaya karasa kuari mah geus karasa geus kanyahoan ku Tuhan Syekh kuari ulah di pondok cek Tuhan Syekh coba di jalan salat akur salat di jalan Allahu Akbar salat di sisi jalan jeung salat di pondok akur ja Allah na eta keneh mere zaok teh kos kitu sok geus pindah kuari mah salatna di lapangan Allahu Akbar akur bae sok kuari salat di kota di paramean Allahu Akbar akur bae coba di tempat zina di tempat WTS maneh salat atuh batur-batur engku-engkugannya namanya bae Allah lamun geus datang ka zaok nikmat teu pangaruh nementek Mama Bakri jang cek Mama Bakri coba takol bedug zohor takol duduk nyana salat Allahu Akbar akur bae artina gandeng kemudian atuh ayeuna mah teu gandeng akur jaka Allah ieu teh kos kitu mah leupas pan ceuli urang mah lain gandeng woi budak gandeng ngaganggu sia goblok tolol jasa aing geus salat sia kadanan ngamamu mah tuluh ulah gandeng eta teh beres kos kitu teh can jadi teh salat kos kitu Ki Astari Cakung Ki Astari Cakung mah panjana mah TV radio loba di mana-mana magrib disetel kabeh kunyana Ki Astari Allah yarham Cakung terus we disetel radio televisi kabeh nyana salat Allahu Akbar aya nu tukang ngagitar kade ceng gitarna nu kenceng ngagitarna dinya Allahu Akbar teu pangaruh nyana mah geus beres salat nyokot cai radio dibere cai ku nyana tah nginung ulah gandeng we cek nyana teh bisa capek subhanallah ieu jelema-jelema nu kos kararitu teh tanu geus usul engke nu bakal khawarik zaok aya rasa geus teu maelu ka jelema deuk kumaha teh deuk kumahanya namanya na bae jeung Allah aya hiji kanikmatan tina ilmu kana amal kana hal eusina zaok moal bisa tadaok mun masih kene urang pabelit jeung dunia moal bisa tadaok urang mun masih kene pabelit jeung manusia ke urang geus eueuh nu kos kararitu urang geus bere daok balik deui dititah urang balik deui jelema teh dititah dawa amar ma'ruf nahi munkar ketika geus ngarasa boga daok lantaran engke ka dituna mun nyana pidato mun nyana caramah geus teu daekeun ka amplop teu hayangeun amplop jang naon tak eta geus deuleu jelema teh yang dipuji aing mah jaka Allah nuduhkeun duit teh jahai teu hayang lain sombong geus teh hayang jasa cek nyana teh aing mah kendaraan geus teh aing mah nuduhkeun ieu jalan ka surga ieu jalan ka neraka
siadek muji heuk teu muji kamu sarua be muji jeung teu muji sarua cacat aing cawad aing tetep aing mah kieu-kieu bae ja aing mah keur jeung Allah ngan aing mah dibere tugas amar ma'ruf nahi munkar sakitu geus ngeunaheun anu dibere ceramahna anu dibere dakwahna ge beban lantaran nyanana dibayar sakitu teu dibayar sakitu dibere sakitu teu dibere sakitu bahkan kadang-kadang dibere ge dibikeun deui ka ditu aya leutik mah ngeunaheun urang mun boga dai model kos kitu nikmat kana jantung ngeunaheun sejuk anu aya dibara geus datang kana zaok model kos kitu ieu mahal luar biasa fa awalus sair awal berangkat hiji ilmuna heula siapkeun sakumaha kamari ilmu macana, ilmu nahuna, ilmu tah beres. Kus bisa maca kitab ngahartikeun kemudian ngahartikeun mampen ieu jet piwalieun. Manya aya wali itu bisa maca kitab. Oh tidituna sebab kullu waliin alim la aksa. Setiap wali pasti alim, la aksa aya wali sakulu alim wali. Henteu setiap alim wali tapi alim mah wali mah pasti alim. Moal aya jelema diangkat jadi wali, bodoh moal aya. Manya Allah sembarangan ngangkat jadi wali bodoh. Itu udah jadi bupati gini bodoh ulah atau komo iya kullu waliyin alimun walaksa walaysa kullu alimin waliyun kullu rasulin nabiun walaksa walaysa kullu nabiin rasul setiap rasul mah nabi teh setiap nabi rasul loba nabi teh diangkat jadi rasul tiap wali alim teh setiap alim wali loba kiai teh jadi wali ngan jadi tim sukses kos gitu tawata beres ilmu beres amal kakarak ti dieu bakal timbul hal zauk di dieu tah mun geus datang ka zauk suma surbu moal aya eureun-eureunna ibadah sebab nikmat moal aya eureun-eureunna tah mah geus kajeun kumaha ge ditahanan ku urang moal bisa Allahu akbar eta ngeunaheun jasa salat ngeunaheun Allahu akbar geus hese nyaritakeunana geus tanpa usoli-usolinya nama tuh usoli mah temen tadi teh anu kamari caritakeun usoli par ayo Allah saksi Japar ieu lain Allah geus ngeunaheun jasa atahna ge geus tilok atah-atah betul cara kiai salat di deukeut santrina atah santrina keur masak asak kiai ku ngeunaheun geus nya ngahiji teh menyati tanu mantak eta mah disebut teh kitu naon ngaranna tunggal tah eta teh diulah-ulah ge kitu bae ngan ulah sote nyaritakeun di luar ngaji kita teh teu meunang urang teh nyaritakeun kos itu bahwa urang ngahiji jeung Gusti Allah teu meunang nyaritakeun kitu sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis Allah mah khaliq urang mah makhluk kecuali keur kieu urang nyaritakeun kululumpatan ka mamana ge wali mah kos kitu wahdatul wujud ja eueuh nu wujud kecuali Allah hiji kuari urang naon aya kadenge engke mah lamun urang diangkat jadi wali eueuh nu mantak Baitullah kadeuleu ge atuh bray baja eueuh ieu mah naon ge hayang neuleuh naon bae disingkapkeun kadeuleu oh ternyata reumbai buluna atau asal geus disingkapkeun bae ge ja eueuh ieu mah kalangkang kos ge mah eueuh Baitullah dideketkeun dideuleukeun masyaallah geus lain hiji teh geus hatta per detik ieu atuh aya keneh nu geus kararitu teh di atuh eueuh ieu mah nu aya wujudna Gusti Allah nyanana geus wahdatul wujud teu meunang tak urang nyaritakeun wahdatul wujud sasar Syekh Siti Jenar teh nyaritakeun wahdatul wujud pewak pencit teu bisa ngan lamun keur carita kawalian moal kaluar ti wahdatul wujud pasti ka dijad deui sok endek berbagai thariqah nu mana Rifaiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Naksabandiyah kabeh ujung-ujung nama wahdatul wujud ngan teu meunang dicaritakeun mun lain keur ngaji perjalanan teh ge ngahiji jeung Gusti Allah urang teh tuh lamun geus carita ngahiji atuh hese sebab tadi teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kadituna wa huwa ma'akum aina ma kuntum atur saya hudang hees teh asana kapanggih asa babarengan jeung Gusti Allah isin kadituna nikmat bae
salat nikmat, puasa nikmat, ngaji Quran nikmat, geus ngeunah ka dituna. Engke maka dituna kumahanyana bae salatna ge, puasana kumahanyana, maca Qur'anna kumahanyana. Naon sebabnya nangis usul syariat eta lain berarti ditinggalkeun ngan nyanana keur aya di awang-awang. Geus nikmat bae kumahanyana bae, geus kadeureuna ku urang kadang-kadang atuh teu salat-salat. Kadeurina kadang-kadang ku urang atuh maca Quran seserian, kadang-kadang atuh kadeurina ku urang maca Quran teu salat henteu ngalamun bae mikiran apaan sa. Sezaok keur boga rasa ngeunah dementak atuh Ki Hairun teh boga santri sanggeus boga santri tita baralik nyanana dagang tauco. Coba eta mana aya kuari mah buku pamflet digedean menerima ajaran baru, mahasiswa baru. Kuari mah itu kan teu baralik santri keur mujina loba, nyana dagang tauco make tuduk. Terus kaunggal kampung, kiai kabeh muridna ngaromong, nanaonan kiai dimulia-mulia ku Allah enda dagang tauco. Seuri bae nyana teu kaharti, buku keur nikmat. Keur nikmat nyana teh kos kitu keur nikmat keur jeung Allah. Lobatan nu ngomong teh bae aya hiji jeleban nu ngomong kiai lah tuh maning magahan ngaji deui daripada gigituan mah. Ieu maksudna naon eta gigituan. Cek Ki Hairun saetik mah. Jadi kiai mah loba nu daek sebab dimulya-mulya. Ku sebab dimulya-mulya harayang jadi kiai dicium leungeunna, dibere di amplopan. Geus pokona mah da ngaji diondang dipapageun mun mobil jore embung. Bagus kos kitu kan put kan gitulah tak kitu itu eta hayang dimulya-mulya gitu eta teh jauh ka Gusti Allah tah nu hese ge kos kieu ngamalkeun ilmu asa bareng jeung Allah ku batur ditoler-toler pugu urang keur jeung Allah nikmat jasa lain dagang ieu mah ngan sakar kadeuleuna bae ja teu butuh kana dunia cek Hairun lain dagang deuk naon dagang mah tuh mending di imah dagang nu gede di modalan henteu ieu mah sakadar supaya kadeuleuna bae teh kakarak tah si murid eta nutur-nutur hayang ai maneh hayang mah hayu ulah loba omong nya geus aya hayang mah ti dieu mimitina di tarekat mah kos kitu lain diumumkeun siapa yang mau masuk thariqah sini sama saya pakai impak. Heran deh gua tarekat pakai impak geus tamat masjid embe teu masuk aya jeung ngaji amil kieu Haji Hamid Cisoka pas kitu. Ya iyalah nya ilmu kemudian amal ieu sakadar carita ilmu kawalian mah kos kitu lantaran ieu mah urang keur ruhani. Geus eta ta dunia nu tadi bau teh tah urang mah kok ngambeuna seungit bae kadeuleuna jore dunia kok ku urang mah agreng bae berarti urang jauh jasa jeung Gusti Allah. Engke aya tandana kiai anu geus anti dunia aya alamatna jelema lain kiai saha bae anu geus anti dunia aya tandana BHSG aya tandana Atlas aya tandana aya merekan cap gajah depa aya kabeh gajah lari aya tandana atuh eta ge jelema nu geus anti dunia aya tanda anti makhluk aya tanda moal kaliru geus ditandaan wa alamatuhu hiji-hijina jelema anti dunia geus aya tanda jelema anti makhluk geus aya tandana beda engke anti dunia jeung anti makhluk dua kadituna geus teu ka bade godode-dode ku nafsu aya tandana nomor katiluna engke jeung setan aya tandana nu mantak setan daratang ka nyana mah ngagoda diome ku nyana kalau mun Imam Syafi'i bisa nonjok setan datang ka buta setan emang nanaonan gitu atuh nanaonan eta kan tanda berarti kan pohara jasa Imam Syafi'i Masya Allah geus urang ge lamun keur diuk aya jelema tonjok habak setan sia ieulah zauk kakarak datang ka zauk hilanan tah eta rasa geus ngeunaheun jasa nikmat tak datang ka dinya teh geus datang ka zauk rasa deukeut jeung Allah rasa bareng jeung Allah lantaran eueuh dunia eueuh makhluka satungtung dunia jeung makhluk aya keneh ngancik di hate urang moal boga zauk paling biasa bae artina biasa bae ibadah biasa ibadah syariat geus ibadah geus datang kana hakikat
hakikat nu geus boga zauk tadi tah. Nah ilah perjalananna heula ya rafit tariq al asya. Urang dek usul ke Allah teh, waduh dunia ke urang ngagoda, makhluk ngagoda ke urang. Lamun urang teu boga guru seperti Tuan Syekh Abdul Qadir ka dieu sia kieu hese kajian kumaha ge sebab urang endek pepegatan jeung makhluk tapi pepegatan teh batin doang zahir biasa bae dek pepegatan jeung dunia batin urang pepegatan jeung dunia di tengah-tengah dunia hese mun eueuh guruna hese tapi lamun aya guruna teu biasa bae biasa tinggal kecerdasanana datang ka mana. Nah iyalah mimiti ilmu geus moal aya jelema diangkat jadi wali bodoh moal aya. Sebab ieu mah piwalieun mah kudu pinter heula. Nomor kadua amal moal aya seorang wali teu beramal. Kecuali geus datang ke geus wusuna lain deui lantaran ngarasakeun nikmat nanyana. Ngarasakeun nikmat geus hese bae ngarasakeun sebab sanajan diuk bareng lain alam. Diut bareng lain alam itu mah alamna alam kana dunia nu ieu mah alam ka akhirat nu ieu mah alamna alam ka makhluk ieu mah alam ka khaliq atuh beda kajeun teh ngarendeng ge beda alam geus beda rarasaan nikmat ieu lah zauk jadi kasimpulanana tina ilmu naek kana amal dihijikeun ilmu jeung amal lamun urang meta bisa di jalanna iyaro fitorik al asya tapi kadituna yaslam di jalan neulu macem-macem tapi kadituna salamat ialah wusul ilallah entek aya jelema naik mobil sa mobil datang ke Bandung geus datang ke Bandung anu dula-deuleu di jalan teh ngomong kan hees goblok sia mah di jalan hees bae tolol tuh dula-deuleu loba pemandangan loba awe geulis kunaon hes bae eta di dunia mah bener tah heuh nya aing padahal mah nurut teh Allah mah tuh hebatan nu hees mah aman matana tina dula-deuleu maksiat tapi ieu mah panta dula-deuleu maksiat tak eta nu dula-deuleu maksiat bisa nyarekanan kana bener ayo coba tibalik itu nyana nu dula-deuleu pan maksiat nya maksiat nya asa bangga nya asa sor nyarekanan nu bener tah eta tepang tolol-tolol aja lemah urang mah panasa bae mah es bae di jalan teh dula-deuleu loba naon-naon apa diajak deui sih mangke ku aing geus kitu tah nya aing mah es bae pugu aman nya mah es bae aman tah es bae mantap Gus Dur mah sabarwa teu buta ngan bubutaan bubutaan teu buta tanda teu butana naon deuleu di kamarna hikam ambalayah bae tupah ambalayah bae hikam ambalayah di kamarna lamun nyana buta atuh jam moal aya ambalayah kitab ai urang mah pan beunta tapi buta sebab eueuh kitaban di jerona urang mah tuh beda kan jeung Gus Dur nah urang eta nyana mah atuh bubutaan bae ngamankeun tina maksiat ieu mata ngamankeun geus nya naik mobil kayak atuh keur meeting ge nya mah kerek nya mah kerek keur meeting keur musyawarah keur naon kitu ngaranna keur kukumpulan tuh kerek bae nya mah kerek lah kadenge deui ku batur kerek biasa tah eta tapi ngan bedana nya mah kerek di hudang ditanya nyambung aya Habib Rozak mah kerek ditanya atuh henteu gitulah ieu carita zauk nah engke kakarak naik deh summa syurbu wallahu a'lam.